anu salajengna judul anu kahiji nyarioskeun Gusti Allah ngadamel nur Kanjeng Nabi Muhammad memeh ngadamel Kanjeng Nabi Adam. Apan kurang mah manusia anu pertama diciptakeun teh nyata Kanjeng Nabi Adam. Tapi makhluk anu diciptakeun ku Allah teh nyata nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha kisahna? Kayak step by stepna. Kersa Kang Maha Agung ngadamel nur anu luhung memeh didamel ramana Nabi Adam jeung garwana samparantos Gusti Allah midamel nur Rasulullah lajeng damel Nabi Adam alaihi afdhalus salam. Lajeng nur ditetepkeun di Adam diamanatkeun lajeng Kanjeng Nabi Adam alaihi afdhalus salam dilebetkeun ka sawarga pitempateun anu mulya malaikat diparentah kedah sujud teu ngabantah. Tah sameme Kanjeng Nabi Adam diciptakeun anu awal mula diciptakeun teh saha? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sok aya oge budak anu dingaranan Nur Muhammad. Nya, Nur Muhammad. Tah Nur Muhammad diciptakeun ku Allah teh nepang heulana diciptakeun. Teras eta Nur Muhammad ditetepkeun heula, dititipkeun heula ka saha? Ka Nabi Adam. Sep asupkeun we ka Nabi Adam. Teras eta Nabi Adam dipasihan amanat ku Allah. Teras dilebetkeun Nabi Adam ka surga. Anu mana surga khusus tempat pikeun jalma-jalma makhluk-makhluk anu mulia. Eta kabeh malaikat teh diparentah kudu sujud. Kabeh teu ngabantah illa kecuali saha? Iblis teh nya ngan pedah ieu iblis hoream teuing nya sabab ceuk eta iblis nah da aing mah diciptakeun dina seuneu Adam mah diciptakeun dina taneuh mah nya urang kudu nyembah ka taneuh kudu tunduk ka taneuh. Nah tundukna di padahal mah dititah tundukna teh lain tunduk jiga sujud ke salat nya tunduk hanya patuh hungkul. Kabeh malaikat ku Allah diparentah kudu tunduk kudu sujud ke Nabi Adam ngan peda kecuali si iblis teh tundukna oge bari jiga nu diuk kada diuk bari nana diuk lain kitu lain bari nangtung tah tuurna kana etakeun tuurna tah kitu lain kitu tah terus angkat deui lain entah gitu nya hanya ngasih ukur kitu hungkul diuk kitu hungkul enggeus kitu supaya naon Adam nangtung ya iblis sahandapkeunana supaya kesana si iblis sahandapkeun darajatna tibatan Adam. Iblis nolak suri najis teuing aing kudu disahandapkeun Adam. Eueuh ti dituna eueuh judulna aing kudu eleh tibatan Adam. Komo Adam mah karek ge diciptakeun. Masa mame Nabi Adam oge pan makhluk-makhluk nu sanes mah tos diciptakeun ti payun nya. Di antawisna model misalkan surga neraka tos diciptakeun ti payun ku Allah. Surga neraka eta kan makhluk. Nya geus diciptakeun heula ku Allah. Tah eta si iblis hoream kudu sujud ka Nabi Adam. Embung. Sadaya malaikat mah anu teu tiasa kaitungna kabeh sarujud.
sadayana pada taat, sadayana pada ngahormat, lajengna eta cahaya ti Adam ngalih ka Hawa, tidinya cahyana ngalih ka Nabi Sis nu dipilih, lajeng Kanjeng Nabi Adam alaihi afdhalus salam, wasiat ka sadayana ka putra sareng putuna, kieu wasiat ramana ka Nabi Sis pangpayuna. Nah tos kitu cahayana sabada saatos ti Kanjeng Nabi Adam, eta cahaya ngalih deui ka Siti Hawa ka bojona ka istrina Nabi Adam, teras ngalih deui ka putrana, salah satuna nyaeta putrana Nabi Adam teh Nabi Syith nya, Nabi Syith salah satu nabi anu jumlah nabi teh sabaraha 124.000. Nu 25 eta ke heula aya rasul tina 124.000 teh dipilih deui ye, aya oge diangkat sebagai rasul sabaraha 313. Teras deui dipilih deui tina sekian angka jumlah eta dipilih deui 25 wajib anu nya nabi nya rasul. Aya sabaraha 25. Cek aqidatul awamna kumaha jo? Sok kamari geus. Hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Solih wa Ibrahimun kulun mutaba. Terus nya poho deui nya hiji Adam Idris Nuhun nuka opat Soleh Ibrahim sadaya nabi taat eta nya geus katalan meunah eta awam ge harapan gede ya henteu alhamdulillah innalillahi wa inna alhamdulillah teu apa teu katalan alhamdulillah dibere musibah alhamdulillah eta teh lin cilaka alhamdulillah ya Allah abdi cilaka si Ali leungit HP alhamdulillah. Eta cahaya teh ngalih deui teras samemehna Nabi Adam wasiat heula ka para putrana khususna ka Nabi Sis. Kumaha wasiatna? Nabi Sis meureun sorana gede meureun. Hei Nabi Sis. Aya ehoan. Eta cahaya ya. Cahaya Nabi anu mulia. Ya. Ulah dilalaworakeun. Kumaneh kudu pindahkeun. Ka istri anu bersih. Kanu suci masing rapi. Lajeng cahaya Kanjeng Nabi ngalih deui Inu suci kanu suci dongkap ka kersa Gusti ngalihna eta cahaya ka Abdul Muthalib teh Ti Abdul Muthalib ngalih eta wasiatna asa panjang-panjang teuing lain eta teh. Lain wasiatna cukup kieu hungkul. Hei Nabi Sis eta teh cahaya. Cahaya anu mulia ulah dilalaworakeun ku maneh mudu pindahkeun. Geus sakitu we hungkul, panjang-panjang teuing tadi teh. Eta di Abdul Muthalib ngalih eta cahaya ka Abdullah. Ti Abdullah ka gerhana ka Siti Aminah wastana. Nu diselir ku pangeran
dipaparin kamuliaan didamel ibu ramana Nabi anu pangunjulna tah nur kanjeng Nabi ti Nabi Adam tungtungna lungsurna ka Siti Aminah anu mana Siti Aminah teh ibuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat naon? Kumaha? Sok nu salawat anu aneh nguncar apal ente. Atuh nguncar apal mah atuh cicing nya. Hah? Ya Rabb Makkah wa Safa eta. Naon deui? Naon? Dauni we dauni atuh. Biarkan diriku memanggil kekasih, jangan mencaci yang rindu kekasih. Apa tanya? Sok, apalkeun tuh? Da'uni unaji habibi wala ta'duruni fa'adli haram. Biarkan diriku memanggil kekasih, jangan mencaci yang rindu kekasih. Sok lagukeun. Da'uni unaji habibi wala ta'duruni wala ta'duruni. Apakah diriku memanggil kekasih, jangan mencaci yang rindu kekasih, jangan mencaci yang rindu kekasih. Ta'allam bukaya wa nuh ya hamam, ta'allam bukaya wa nuh ya hamam, wa khudh an syujudi durusal gharam, wa khudh an syujudi durusal gharam. Da'uni unaji habibi wala alhamdulillahilladzi hadzal gulama thayyibal ardani ardani
Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ulama thayyibal ardani Allahumma sholli wa sallim wa barik.